ingat baik tekabita abah mangadengi jelema pinter tekabita abah mangadengi nu talar Quran tekabita pan masa sih abah tekabita cakate tekabita aja abah majina jelema palalim terjasa jo katalar Quran teu saya tiga-tiga aja ku lagi heran ajun kumaha nu kabita nu ikhlas tah lamun geus ikhlas kakara emang bupati nu talar Quran atuh komo nu pinter mah bupati Garut aceng-aceng emang teu pinter lain lalagan maca kitab na ngadorolang tetapi kapan nyana mondok masa antren di teralis eta kan berarti tuh Kitab Ridati hiji kitab rek nyaritakeun ridah nyaritakeun pamurtadan ieu penting ku urang diaji komo di akhir zaman ayeuna loba niat ucap jeung pagawean anu ngamurtadkeun wayana urang ngaji bisa nganyahokeun sanggeus nanyaho urang hati-hati pangrugi-rugina jelema ketika maut murtad na'udzubillah sebab bakal dikulub salilan dibelem salilan ari kitu mah teu murtad sanajan tilok salat mabok terus baik cara tatangga urang atau anak orang na'udzubillah min dzalik korupsi terus baik maling zina tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanajan dikulub dibelem datang ka geheng jadi areng aya harpa ya bangsa 100.000 tahun lah nyana geus leutik harpan sebenarnya geus jadi areng geus teu kadeuleunana aya harpan ke diangkat ku malaikat keluar sia areng bangona ieu di jero hate sia aya Allahan jeung aya Muhammadan lah cek nyana teh sawarpan kadia cek malaikat keluar ke depan dia di haud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyai-nyayan deui kadeu aya mataan aya irungan aya cedia biasa jadi jelema deui biasa jadi ai tapi mah geus jadi areng ai hideung geus gara ka sorga cek malaikat embung embung kita ka sorga leutik hate cenah jiban embung emang ka neraka deh ka neraka embung panas ih ka sorga ieu mah geus bagus henteu lah henteu cek cenah izin cek cenah ka sorga izin nya da boga ka izin balik deui tah malaikat ka sorga moal tetap bertahan kita ka sorga embungnya isina injek
Gusti Allah geus aya instruksi anjeun tintah ka sorga wae kajen embung-embungan bejakeun ka pangeran moal cak Allah malaikat tanya nu mantak teu daek ka sorga kunaon tanya ku cenah cak Allah cenah ieu ditanya nu mantak embung ka surga kunaon ya jakeun atuh nu mantak embung ka surga pasti geus pinuh di surga nyana meureun pikiranna bangsa Puri Jaya gitu alam sutra bangsa gitu cek malaikat ulah sieun surga lega keneh tetep maneh kudu ka surga henteu lah sakitu aing daripada di itu ngemper engke sing serikeun babaturan sakitu lah moal aing zakira ka ditu bae lanan ulawakan can neuleuh pan ka surga lah sanajan can neuleuh ge sabaraha silegana surga sakitu dieusian ku manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam katungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad mana ting mayakna cek kana jelema bangunan-bangunan kaing datang ka ditu waju pada naranya di mana tempat angkaning geus parinu moal lah geus ayo ka ditu bae cek malaikat moal bejakeun ka Gusti Allah aing geus sadar aing mah di dieu bae wara teh jelema urang mana eta urang pondok eta ya Allah masya Allah ayo datang bae ka ditu datang enta tapi ku malaikat digiring datang ka lawang surga tuh di cekeun aja lega keneh bejakeun malaikat nyana ridho entah henteu lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka sorga bakal dibere sagede langit jeung bumi luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana ridho entah teu bejakeun nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing atuh teu saimbang jakna jeung kula mah salat tilok puasa tilok lah sapira kula engka asup bae geura ka jero wah dibere jadi pangpandeurina nu asup ka sorga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi beuh atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku daena atuh ulah ka amin nya ka sorga nyaon teh geus optimis jasa burung masyaallah masyaallah nu mantak ulah murtad baheula komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu murtad ieu tah mantak kurang dibahas lalaunan tentang murtad naon ai murtad teh ridah teh cek lugat ma arruju'u anisy ila ghairihi babalik tina hiji perkara mengkol kanu sejen ngaranna ridah eta mah pokona mah asal keluar tidinya menghadap kanu sejen murtad eta nu kitu garana jelemana murtad tatadina nyana teh bogoh ka sarwiti urang Cikupa geus jang dipasini erek neruskeun cintana ka pelamunan kaserang tah batu dik dilanjut ke pelaminan
belah dina nyana neuleuh ya si sarboa ada beda cerai ieu potonganana geus nyana indit ti sarwiti kuari neang sarboah jalinan nyana jeung nu anyar murtad eta itu murtad eta kos itu karena murtad mantak sarwiti teh salah si murtad sia alasan eta murtad cek lugot kos kitu cek bahasa narik tina asal keluar tina asal kanu kadua atau kadua naon bae eta keur carita bahasa ieu ngan ieu mah lain rek ngaji bahasa da rek ngaji teh ngaji syarat ngaji bahasa mah mun urang deuk ka Arab karak urang ngaji bahasa untuk ke Amerika orang belajar bahasa Inggris yes jeung bae mah jeung no kudu nyaho minimal eta yes no you hungry yes please it okay yes kan entah pasti tah bayar no minimal 2 eta asal tita dahar yes tita mayar no moal kebal di penjara tuh jelema urang deuk ka Arab kudu belajar bahasa Arab deuk ka Jawa atuh bahasa Jawa urang mengkonon bae mah kudu bisa aya nini ka Mekah betah jasanya na ibadah di Mekah eueuh anu ngaganggu anak incu eueuh betah nyana di Mekah di Madinah barang balik datang ke bandara King Abdul Aziz nyana embung balik paksa ku kepala rombongan bung jaknya na betah nini mah di Mekah dipaksa ku ketua kloter enggak tah ieu mah di dieu jaknya na teh deuk di Mekah bae resep ieu resep ieu incu anak dulur di ditu di Jakarta geus narungguan karang tah aing mah kajeun paeh di Mekah bae betah jasa di Mekah wah jasa temen ini nginain jasa ibadah cekna di Mekah atuh teh naon cek ketua kolektor para rombongan kabeh geus ridho lah ini deuk di Mekah bae mah masalah jadi Indonesia ge geus teu pati mangfaat cek gimana teh geus deuk di Mekah teh naon sabodo bisa ini bahasa Arab henteu cek gimana teh balik dibikin ke orang Arabnya eta kepala kloter mau orang Arab tah ini meren ini kasih tah emang nyana teh kuda bisa aja bung balik nyana ka ditu ka Indonesia yang di dieu bae wow cak urang Arab lumayan ya parawan gen ini no problem cek maafi muskilah wah tidak ada kesulitan guys penting malah ceknya nanti bikang bae urang Arab pun kos kitu oh jelema embe ge ditumpakan urang Arab tah nini urang Arab tah sok geura ngomong ka dinya barang ditanya isbuk calang apa ini isbuk calang apa eta ini isa aja majnun aja dicarekan ke orang Arab cek ini aing mah balik baik ke Indonesia lah balik aing balik emang orang teu bisa bahasa Arab aing riweuh cek tuh teu bisa bahasa tadi mah betah jasa ceknya teu betah ke bangsa urang di ditu ngahijina barang ngomong jeung urang Arab teu betah nya bahkan cek kepala kloter dilalaga ku kepala kloter nini sing hade
lain orang Arab doang kan bahasa Arab mungkin ini mundek maut malakal maut kan bahasa Arab di dia aja mau ditanya ke malakal maut tuh bisa ke bahasa Arab asana nini muali cabut-cabut nyawa pan ieu geus kolot gua heula balik ke Indonesia balik teu bisa bahasa Arab baliknya ke Indonesia. Atuh nyana cerita bae barang datang ke Jakarta bojong incun hadena cenah ini bisa balik emang kono tadina mambung balik urang Arab garalak kira di ditu eta nini teu bisa bahasa Arab kuari ge urang nu ka markah teh kuari mah tuntunan bahasa Arab manasik 90 ka ditu mah dia di tukangna ya tuntunan bahasa Arab rapi aju lalaunan diajar bahasa Arab ngeunah kuari mah ngadaradak nanaonna ngadadak mentak tepat nyaranaheun syarat rukunna munggah haji beda haji nu baheula mah barang balik ti Mekah teh ya jadi ngajagaan haji na pohara nu kuari mah masyaallah menang lulumpatan berjamaah di Masjidil Haram datang ke Indonesia no padahal mah imahna deket jasa ka masjid kos musuh jeung masjid bung asup ka masjid teh bung ya Allah malah mah menang saminggu tatanggana aya anu nanggap jaipongan ngibing deui masyaallah ngibing deui andak barang ditanya sia kunaon ngibing deui lah aing mah di ditu nage gelut bae jeung urang Arab kan kunaon aing di ke masjid panderi di gang teh tah jadi aing mah teu boga tempat di ditunya urang Arab galak geser cenah aing tilok anggeus salat ge cenah datang keur tahiyat geser nangtung bae aing mah geus ieu terkenal ku ari nyana haji geser Kali terkenal di Indonesia karena haji geser. Ya Allah, orang Arab bisa dengan geser-geser doang. Aksarama ngaran ridah taqatul Islam biniyatin. Megatkeun Islam kalawan niat kufur. Lamun cek tukang ngaji mah ieu hazbul awal bidalil lisani biniati teh didapatkeun kana kufrin anu kufrina eta sabada qauli biniati au qauli kufrin biniati kufrin saraja gitu kurang bagus anu bagus mah biniyati kufrin au qauli au fa'li eta nu hebat mah mun urang nyaritakeun tentang nahu kulantaran ieu mah kitabna kitab jembrongan teu bisa dibaca ku budak leutik mana bisa budak leutik maca kitab kolot ge hese ieu mah qauli kufrin diteuneun di tengah biniyati eueuhan qauli kufrin ayaan fa'lin eueuhan deui jadi ngetes ka kiaina coba sia bisa tante coba ku aing dik diciclek kieu ye lamun biniyatina eueuh kufrinan sarua jeung biniyati kufrin jadi hazful awal lidalilisani au qauli kufrin aya paling neueuhan ieu mah hazfusani di dilatil awal eta nu hebat mata sebab awalna aya kaduana pasti tek masih moal teh kitu jadi diayakeun duanana tanda lamun geus bisa nganyahokeun kos kitu berarti kiaina hebat geus ana hebat kahebatanna engke dijual ka Golkar jadi geus lakunya nah geus kuari mah jadi kiai partai adena aing teu ka Golkar cenah kuari ka PDI atuh sawaun ge aduh kiai mah lain cenah lain kiai partai mah kiai NU dah NU ge sogok menyogok kuari
orang sedih ku hari ini pemandangan NU. Dinten teh kultur orang teh kultur NU. Tetapi orang ningali muktamarna gerlut. Perebut naon meureun teh NU. Gerlut teh gerlut. Lamun NU na gelut atuh kaum nu lain NU na perang. Qatul Islam biniyati kufrin, megatkeun Islam kalawan niat kufur. Au qauli kufrin atawa megatkeun Islam ku niat kufur atawa ucapan kufur, au falin atawa pagawean kufur. Tilu tah ngajina lalaunan bae sebab yang ngaji ridah lain ridah orengan dia mah dek batuk meureun. Megatkeun Islam biniyati kufrin ku niat kufur. Ki Zaid teh agamana agama Islam. Bagus, hebat. Kuari Ki Zaid bergaul di negara. Atuh bergaul di negara mah sebab negara orang malai negara Islam. Negara demokrasi teu salah. Ngan inget asasna demokrasi mah lain asas Al-Qur'an. Lain asas agama. Asasna ialah asas materi. Jauh bertolak belakang antara Islam, agama, naon kitu syar'i yakni agama, naon kitu negara syariat jeung negara demokrasi. Asasna jauh. Ieu mah asasna religi Islam. Syar'i mah agama syariat mah, negara syar'i mah, negara syariat mah, tapi lamun demokrasi mah adalah materi. Jauh antara agama asasna jeung materi. Tapi di Indonesia bisa ngahiji. Di Indonesia teh bisa ngahiji. Aya 3 agama nu diperhitungkeun baheula ku Bung Karno. Hiji agama Islam sebagai mayoritas, 2 agama Kristen, berikut Katolik, berikut Protestan, nomor katilu Marxis, tapi bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke. Ialah keistimewaan Bung Karno. Lain sakadar menang pemikiran Bung Karno nang musyawarah para inohong-inohong nu aya di Indonesia, terutama mayoritas Islam, tentu para kiai-kiai satuju ngadirikeun negara demokrasi anu make Pancasila. Kok bisa kos kitu sih? Wallahu a'lam. Geus kos kitu bae. Tetapi dirasakan kurang damai, indah, bahkan kuari jadi percontohan negara-negara lain. Jadi percontohan negara-negara lain. Kiai teh setuju lamun kuari negara Indonesia dirobah ku urang kuari jadi khalifah, sangat setuju. Nah atuh kiai henteu ngarobah atuh hayu jeung aing perang sia. Sia lamun perang boga naon? Boro-boro ditembak ku hinis geus coplok sia. Kayakinanana namun endek urang ngarobah negara kayakinanana mantak pupuk di kuari. Lalaunan supaya satu saat urang dek ngarobah negara keyakinan orang geus luhur. Lamun keyakinan model kos urang kos kieu mah moal menang urang dek. Contoh keyakinan ya.
kurang kumaha harebatna nu aya di MPR, kurang kumaha harebatna menteri, kurang kumaha gubernur harebatna. Dina harti harebat teh aya sagala nu talar Quran kapan di MPR teh. Lain lalagaan mun nyaho. Menteri agama teh nu kamari ieu teh lain lalagaan. Eta teh Quran teh talar. Lamun urang nyaritakeun agil baheula. Talar Quran. Talar Quran, filsafat hebat, hadis da pohara, bahkan kuari keur nalar Bukhari. Berarti kan hebat, hebat lain lalagaan. Tapi kunaon eta Quran nu hebat, hadis nu hebat, wah kitab dibacaan, akhir hayat jabatanana. Tah, nu di luar teh nyaho, heuh. Lobongana ngajina ngawuduk bae, heuh. Sabaraha penggede anu disel talar Quran, talar hadis. Berarti kan ilmu teh teu ngajamin boro-boro di akhirat, di dunia kene kos kitu. Quran ditalar, di dadana aya Al-Quranan, di dadana aya hadis Bukharian. Ketika berhadapan jeung duit miliaran, Quran hilang. Quran eueuh nanaonan, hadis eueuh nanaonan, nu kadeuleu eta percis kos bangsa kiai tukang ceramah. Ini kos itu. Siapa seri kos aja yang serikeun. Pan aya jelema na di dieu ulah seureun. Aduh ya Allah. Nah, paingan cek abah ingat baik. Nah, teka bita abah mangadengi jelema pinter. Teka bita abah mangadengi nu talar Quran. Teka bita, ih pan. Masa sih abah teka bita cakate? Teka bita aja abah majina jelema palalinter jasa jo katalar Quran. Teu saya tiga-tiga acan. Ku lagi heran. Ajun kumaha nu kabita nu ikhlas. Tah lamun geus ikhlas kakara. Emang bupati nu talar Quran. Beuh. Atuh komo nu pinter mah. Bupati Garut aceng-aceng. Emang teu pinter lain lalagan maca kitab na ngadorolang. Tetapi kapan nyana mondok. Masa antren di teralis. Eta kan berarti tuh mantak ulah kaget orang lamun nulu kepinteran seseorang, ulah kesima orang ngadenge bangsa dokterandes, ngadenge profesor, ngadenge doktor. Coba tes heula keikhlasanana. Lamun geus bisa ikhlas kakarak urang bisa nyembah ka nyana. Tapi can ikhlas maning hitutan brut beres. Nah, tuh pinter ge ngajakan. Ya, negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel nagara. Boh, urang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa, nyaritakeun ayat nyana di luar kepala, nyaritakeun politik pohara jasa, ekonomi lain lalagaan. Tapi panambruk ke Indonesia. Negara nu terbesar di dunia korupsi. Alhamdulillahirabbil. Teu wani sih nyebut alhamdulillah. Sakitu ku aing geus ditosran ge. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak negara mah. Naon artina pinter atuh dek gacak-gacak agama mah. Ye. Nu mantak ulah kaget di lembur aya dokterandes, aya sarjana, aya santri. Tamat SD ge henteu. Santri mun ditanya sia sakola kelas sabaraha 3. Atuh teh boga ijazah henteu aing mah. Emang kunaon sia teu naik? Bayaranna make suluh keur ieu. Jadi eta santri lah. Ieu dokterandes, sarjana, nu sajen aya. Wayang ngariung mah santri nu dipanggil. Sarjana ngamakmum ka nyana. Al-Fatihah santri. Lah, cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah hayang ngariung doang. Je, soekeun sungu teh ku aing sia. Iya manfaat lah itu ya tuh santri, masya Allah. Ejeng nu nyahoeun mah beda. Iya sarjana, iya doktor,
ya santri sarua ngarendeng nu nyaho mah beda sinarna lain deui sinar wajahna lain deui sebab aya ikhlas santri mah santri ge lain santri anu haju ka Golkar lain ieu mah pagong ka Golkar mah Alhadin sawa tah mah nah Zaid agamana Islam gaulnya na lantaran di Indonesia mah atuh kos kitu jadi aya Islam aya Kristen Protestan Buddha Yahudi ayalah di Indonesia mah gaul ku sebab gaul caroplok keyakinan di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna kadituna ngomong nage geus lain deui agama itu ya sama saja baik-baik terus gabelah dituna tu bergaul bahasa nage milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya na ngarenung gorenganannya di Islam eueuh nu hebat di perekonomian ningali anu baroga pabrik da Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indomaret dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen Islam aja eueuh cakiana lah aing deuk ngazam asup Kristen bae lah ke bulan hareup mah kuari keneh asup Kristen atau aing deuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen jadi niat kafir harita asup niat jadi Yahudi harita harita jadi Masya Allah ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atau Katolik atau Protestan atau diengkekeun deui lah caknyana ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen bae disate di neraka jahanam Masya Allah ayo sing hade kuniat atau digantungkeun niatna ditaklukkeun lamun itu si Kristi daekeun ka aing aing ngasana deui awewe di dunia ngannyana doang ye teu budak buta atuh mata ceknya nama urang Lampung mere sakitu parutihna gede adat datang kajana tuh kos kitu ngomong nage sejuta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah sejuta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta wow kuara jasa sedangkan si Kristi mah agamana Kristen nyana ngomong andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku siap aku akan masuk Kristen cek nyana eta harita keneh geus daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae Masya Allah na'udzubillah min zalik wa min dzalik sing hade Gusti Allah ternyata di Indonesia teu kudu sa Indonesia Tangerang teu kudu sa Tangerang horenganan di sababaraha lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki asup ka agama Kristen ya Allah hanya demi sawah mencong akidah dikorbankan ku goblok teh si jelema ieu bakal carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah mantap hidayah mah mahal jasa lain nu urang nu Allah urang lamun inget ka kibar siso 500 santai nage nu bisa hiber tapi pannyana kabita ku seorang wanita ya Allah ya Rabbi zina mabok ngabunuh maut kafir mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah
ketika dicabut bauna naon niat sing hade lempeng-lempeng mantap jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3 jangwatan iman la ilaha illallah 3 balik tarik andapeun bujal 2 jari sampai ke ubun-ubun supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah bantingkeun ka luhureun susu katuh 2 jari la ilaha illallah kahandapeun susu kencan 3 tas salat seperti gitu disebut talqin zikir tarik napas ilaha illallah geus ku 3 ge insyaallah ku 3 ge jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang awak sadar sia sadar jasana jan sia teu sadar ge dek naon pake meulina tuh kan jadi tenang urang atuh jualin sawaja eueuh gunung nu dijual eueuh naon mitoha dijual ku sia sadar tenang jadi Masya Allah eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup manasehat lah awak memewahan ting atuh di dunia ieu ja bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge ye atuh geus ge bakal paeh ketungguan di akhirat ulah sok hayang senang di dunia urang mangke di akhirat boga sorga eta ge mun ka sorga teh nasihatan Allah karim rapi Masya Allah sehingga ada niat kufur berarti langsung jadi kufur niat Yahudi jadi Yahudi niat asup Kristen jadi Kristen niat jadi Buddha asup Buddha sing hade niat urang termasuk azam urang beda niat jeung azam ai niat mah qasdu syemuk taronan bipali ari azam qasduhu wa tarakhu anhu jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae kufur bae masyaallah sing ade tanu mantap hati-hati niat urang azam urang Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeleuan jeung dedengean mantap kurang-kurang nama sing gelenceng ke di akhirat ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidam bakom khalafa lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrat terdat ilmu ayat eta bae artina wujud aya-ayana teh kidam teh artina tiheula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgengna Allah tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh teu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah, henteu kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong
wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kabeh gitu kudot Allah, bagus ti Allah, goreng ti Allah, rasupkeun ka jero hate kabeh ge jati Allah, bakal ngeunaheun geura, dibere sugih ngeunaheun, dibere susah ngeunaheun, sarua ti Allah. Dibere sehat ngeunaheun, dibere gering ngeunaheun, sarua ti Allah. Ngomong sacayut. Kamu ngeunaheun aduh. Gerek dibere ti tajong mah geus rekanan batu urang. Tajong goblok batu teu neuleuh sia ka aing. Cak batu. Emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuhna sia goblok deui cak batu tolol sia. Teh katabrak sapeda gitu sia. Bener bae kadi itu katabrak ku sapeda. Nah, eta badak si gade. Urang kok kitu bae. Encan datang ka jero. Saha nu geus datang ka jero teh? Eueuh deui nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabelah dieuna para khulafaur rasyidin, kabelah dieuna para aulia-aulia Allah. Terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh minta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae ya usahalah ya asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi, mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Kan siapa kos kitu mentana. Eta teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae mamenta Gusti, abdi mamenta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna ieu nu dizarahan ku abdi, jana mah geus bisa tawakal, jana mah bisa sabar, jana mah bisa qanaah, jana mah geus deukeut jeung Gusti. Abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya orang teh bisa nuturkeun nyana. Mazarah lah. Mau pemimpin zarahna ge kubloon deui. Pemimpin ayo ke dipangmentakeun ka ditu, ke ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis. Kula nu ngalaporkeun ngan eta tolol pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta teh geus kitu haram tuh zara geus kitu mah. Ulah haram naon kitu zara ka para wali basa kumaha. Eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran. Masyaallah. Orang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang mah gulak-gilek. Koncina mana? Koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunya sakitu bae. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teh jana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek wae. Kamari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah dudu ngibah bae ge nyaho. Cek kiai nyaho menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Saya masih aing mah aing. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli. Nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1. 3 panitiana. Nu panitia asli eleh ku panitia gadungan. Lantaran panitia gadungan mamawa tas gede. Tas gede. Disatukannya na aya tas.
kabeh kunyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit ukur dibejakeun soteh geus hancur-hancuran ku ari ye mangku mah gitu kadang kurang anu nyawan anjing siapa nyawan aing coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing dek lompat ka mana sia dek lompat ka mana ayo ngaku sia disesuaikan sungut sia ku aing ieu maksudna naon rusak jasa Quran aya di nyana hadis aya di nyana yuk basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun emang naon duit main ieu nu mantak adil sirat deui anu terpilih duit nu main baheula matas basul masail matas mutamar NU di jero dada di jero otak aya basul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditugakan teu nyaho anu di luar ieu naon dimaksudna ieu inget ka abah deui bae kula maca tadi aing mah teu kabita bisa ngaji jago ngaji teu nu kabita ge ikhlas tah kadadehekeun we tadi ceuli mun sia bisa ikhlas geus jadi jelema mun sia can bisa ikhlas can jadi jelema mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas abe jelema marere duit ka kula sial jasa orang hese tak ikhlas aduh masya Allah kan nomor kahiji nomor kadua eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah tarima mah tarima bae cekel ku sia ngaju ka mana ke ulah bawa omong aduh aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh ya kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju urang jeung pamarentah ulah bendu jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna ja birokrasi moal kaluar ti pamarentah partai kaya di pamarentah hayu dukung pamerena ulah dicokot sakitu ulah kieu ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah ulah negara urang kan negara politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah jangan salah mah lain pamarentahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah eta nu salahna mah lalu bawa ngomong put tenang geula besi pajar ekstrim ka bawa teu Numanda kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Kanyana maksa, manyal maksa bae kudu bae, terima kukula. Terima kukula bener nganyana jangka masjid moal balik ke masjid ke. Moal masjid dia moal ulah duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi. Lamun narima geus sabaraha miliar masjid. Ulah ieu mah endek ngaji bae teh ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing. Asupeun deui cokot 50 gede teuing. Akhirna mah 500 monyet teh geus gadele. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengekeun. Geus nyana pelit ulah dipenta. Geus ieu mah masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masyaallah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilahkeun titah ngabangun darahek nya mah di dieu. Sebab diomebe ku panitia.
Aduh. Ye, urang nyaritakeun niat cing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep. Hartina mantep boga kayakinan. Yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin. Ilmu yakin mah sakadar dina cangkang. Aya nu datang kana ainul yakin, aya nu datang kana hakul yakin. Tah eta urang teh dina niat ge dina niat. Lamun can datang ka ainul yakin, cara urang kieu teu husu. Salat teh teu husu salat. Sholli fardhal maghribi salasa rakaat. Allahu akbar. Biasa Allahu akbar mulai. Sapatu aing sendal aing anu maling moal nya. Ih masjid ieu mah biasana rada rawan ieu. Aduh, ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan. Kaduhung jasa aing aduh. Masa si salat kos kitu? Tah eta kan salat hampir rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeli motor tah. Ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta. Aduh, beta ka bapak teu dibere ku bapak. Aya 3 juta. Ieu keur salat teh, motor nu aya di jero hate lain Allah. Nu aya teh sapatu, nu aya teh sendal, nu aya teh kendaraan, nu aya teh jabatan. Kunaon eta? Niatna kakarak cangkang doang. Ngaranna ilmu yakin. Kakarak datang ka ilmu mah kos gitu, udaran. Tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin, ainul yakin be mulai husu aya. Aya husu ngeunaheun salat. Allahu akbar. Keagungan Allah bakal katempo. Keagungan Allah bakal kadeuleu, keagungan Allah karasa. Bahkan gerak diri nage lain perasaan nang nyana na ngagerakeun Gusti Allah. Kakarak dirinya aya husu ngeunaheun biasa. Dina benak di otak aya Allahan, di dada aya Allah. Terus kabeh aya Allahan. Geus kajen kukumaha ge geus ngeunaheun bage. Ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa, reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung. Sapira reungit geus teu karasa. Wang reungit di dia teu geus teu karasa biasa bae. Urang mah pun salat teh pabelit jeung reungit. Allah Wari maghdubi alaihim waladdallin. Cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia. Aing pindah bae kitu ya salat. Ya Allah, ku hese-hese teh. Tah moal bisa lamun urang teu ngarahan, kudu diarah. Terus lalaunan. Ngan mual bisa datang kadinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apa dek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang dek ngurusanana dek ngurusan kolbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana bisi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ge montok aya nu tas disuntik aju bodak kieu bengkak bodak kieu bebe jadi ka dokter tanggung jawab. Geus buat asa gede kita dokter salah nyuntik. Mentek ku hari tilok nyara runtik dokter masih salah. Tilok ku hari mah teu main suntik-suntik obat bae geus moka tah. Teu barari sen nyuntik bari mah. Baheula mah suntikanana jago jasa. Lamun urang deuleuh Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge. Nongeng. Trek beres. Gusti Hasan kok kitu. Enaon ieu penyakitna? Ieu cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu.
Gusti Hasan buku urang mah izin nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan cule-cule dibawa ka dieu cakena ka dia dibersihan tapi emang geus kosit gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui tuh pan boroknya iya borok bilatungan sia mah borokna ge buku urang izin mau borok ka dinya nyana ngomong embat biasa pan ka dia koeng diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nonggeng suntik tret beres nyana nyuntikna ge asal nonggeng di urang ngaju bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kanyuntik hese ya Allah kari ieu urang geus boga ainul yakin manyeuna berarti kan guru ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomongna ge ngomong awak bae nyana mah lamun ngariung nu diomong-omongna kepentingan awak bae eta jauh bagus lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib ge wajib kuateun bae eta mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak sing ade panitia sing ade nya ulah indit sing ade panitia besi poho ieu geus negoran panitia bae nya nama eta pan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakina eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ka awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyaer teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat kumaha lamun jelema geus datang ka maripat di jero hate teh di jero jelema anu maripat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero maripat mah cai maripat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunana melalui lisan ketika jelema maripat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang ya herang ge cai ngeunah marandi luis nah di benak ahli maripat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tararis ngeunaheun keur ngajina ge datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman sing kolocor cai masyaallah tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa sia teh minta samani di mana di ditu bangunna kadina rodek sia kadaleuna mana kadang-kadang apa sih rebok amat teh teu herang teh herang tas mandi tapi teu herang ya ngajakan urang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu mboh teh ditaringgalkeun ku jelema Quran aya di nyana hadis aya di nyana tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat embung mandi nyana di dinya ku sebab naon sebab nyanana ngabutekeun hate eta bae sok baga pikir ku urang sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang atuh
itu magang ngaji tadina aya 200 semua jadi ditahan kuari tinggal tilu jeung tihang aya tihang aya sabaraha tihang aya 2 itu ngaji saurang atuh tiluan jeung tihang berarti nu ngaji saurang ulah disalahkeun masyarakat ulah disadarkan jamaah diri soranganana kurang introspeksi ulah ngomong kieu na kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing ka dinya kabur goblok kurang dinya mah cak urang dinya siana goblok tungtun apa goblok ban lain ngaji hate nah iyalah sigade biniyati kufrin terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusebab niat kufur. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Da ieu nu panjang mah bakalna ao qauli kufrin loba jasa mah bakalna ke insyaallah minggu hareup wallahu a'lam.